Weh John, Mang, si mana teh? arek ke Indomaret. Ade ka Indomaret belanja teh mana maning? Wih, jangan sih teh kon. Minggu mang, urang boga awewe anyar ayeuna. Aduh, Geulis. aing mah mah budak-budak kene geus diajar meuli kon. Aing mah deui. Geus zamana mang ayeuna mah 2025 ieu teh. Ade. Sia mah kumaha mun kanyawan bapakna teh? Gampang mang kanyawan bapana mah. Urang sogok udu deh ku urang. Alasan pan orang arek mau pengajian. Sia mah kanyawan ke bahaya. Mang ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aa. Mang. Alhamdulillah damang. Hai urang pangosan teh ayu. Ayo, tapi abdi bade wawartos lah ka Bapak. Nya mangga. Pak, Neng bade pengawasan lainnya, Pak. Yuk. Oh, saek pangosan mah tuh Neng. Jeung saha? Jeung budak ieu lain. Aduh. Neng eta teh bapak lain. Muhun pan eta teh Bapak Neng. Wah, cilaka deh Kak euy. Mah balik. Neng, asup. Naon, Pak? Geus asup itu asup. Bapak mah. Asup. Film mah teu ecreug sia mah. Tadi geus aek meuli kon segala cenah ka Indomaret sia. Dasar jelema baragayul sia mah. Pak, iya aya rokok, Pak. Sia rokok naik sia. Sia. Anjir, motorna anyar deui euy. Oh, atuh. Ulah ketinggalan ke budak ngora. Halus ieu, metik lin. Oh, metik ya mah gigian ya mah. Aing hayang bisa mau motor, pangajarkeun tuh. Oh, diajar atuh 2025 piraku can bisa mawa motor. Anjir, halus. He tuh pangajarkeun lah. Si diajar asal puguh pangajarkeun. Aduh, dek asal puguhnya. Kela. Ya sakieu euy duitna euy ngan aya sakieu-kieuna. Aduh, deka. Sebenarnya mah kurang ya, tapi bae lah. Kabatur mah teh sakieu. Oh, atuh. Bae lah. Hayang bisa pan urang naik motor. Piraku deui batur bisa. Ayo naik. Kumaha ieu? Tah, mimitina. Tah, standarna tilepkeun. Standarna? Tah eta standar. Terus rem ieu pencet tah. Terus kontakna weh. Oh, kontak ieu. Tah, oh, kilometer napan maju. Starterkeun mah. Pencet eta tah starter ku jempol. Mana starter teh? Cingir. Oh, anu ieu tah. Bener. Papan maklum urang karak bisa, karak ek diajar. Hurung euy deka. Kumaha ieu? Tah, geus hurung kieu. Ayeuna lempang lalaunan. Lempang? Maju lalaunan. Si eta otak teh meuni teu saimbang jeung awak. Titah majuna motor lalaunan kalkah lempang lalaunan. Aduh, bagi dia, bagi karasa geuning awak teh. Aduh, dia mah kudu gawat wasiat ka budak. Aduh, John, adieu John. Naon, Pak? Aduh, adieu. Naon, Pak? Aduh. Kunaon? Mane goroan. Aing geus 1000 menit teu ka dieu. Heeh. Teu kadenge aing ngomong lain. Kadenge. Aduh. Naon nu karasa? Geus kolot mah kieu we, Jan. Segala karasa. Loba istighfar we, Pak, loba eling ayeuna mah. Dari umur mah teu apal atuh, Pak. Ayeuna mah loba eling we ka Allah. Jan. Aya naon? Aduh, John. Bapak teh rek wasiat ka maneh, John. Dah tah ngomong-ngomong wasiat, Pak. Istighfar anguran sing eling. Kasaha deui atuh bapak teh lain ka maneh. Maneh budak bapak hiji-hijina. Goreng patut oge da maneh teh budak bapak, John. Aduh. Emang rek wasiat naon, Pak? Lain, John. Itu gangan imah aya taneuh pan eta 2 hektar. Wayahna
Kumana ulah dijualnya. Bisa ditembak polisi mana? Kunaon emang ulah dijual. Bapak geus maot mah meureun kumaha urang we dijual rek kumaha oge. Ulah pokona mah Jon. Eta teh tanah batur. Lain tanah bapak. Goblok, mending paeh we palah ayeuna. Jon, kurang boga sulap ya. Mana coba hayo. Nah, tempo. Iya hiji kan? Heeh. Tempo. Tempo sing bener. Heeh. Pokoknya. Heeh. Hah. Wah. Oh bener. Ya. Mulai anjir. Ih, bisaan orang tempo jadi dua tuh. Ya. Mau balik. Tempo. Aya deui tempo. Hah. Oh, tah. Wah. Mau balik. Aduh. Geus 5 jam lelempangan ya. Can kapangih keneh wae tempatna deh kah. Wah. Eta jiga nama euy tempatna deh kah euy. Wah. Wah. Bener ieu mah di dieu tempatna ah. Aing arek semedi aing mah di dieu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Bah. Bah. Aduh. Hampura bah. Arek naon sia ka dieu ha? Nyata arek nempangan embah ka dieu teh. Hayang naon sia manggihan aing ha? Ah, nyata bah. Abdi teh yang beunghar tapi mau usaha. Genah amat sia. Hayang beunghar mung usaha. Ah, nyata tuh bah. Segala rupa usaha geus dilakonan. Dari tukang cilok, jadi tukang kiridit, dagang seblak, bahkan ayeuna di sosial media oge bah, cari monet nyata ah. Eta nasib meni kitu-kitu teuing. Sia yang buru-buru di monet dina medsos, kudu rada gelo seteng kontena ngabejaan we aing mah ha. Oh, muhun bah. Kinten-kintena abdi bisa sukses mah. Ari sia geus sabaraha lila di dieu? 1, 2, 3, terus 7 poe bah. Tepi rahasia karak 7 poe. Aing mah geus 3 tahun di dieu. What? Goblok. Asugan teh embah. Teu nyoho mah anu gelo tebatan aing. Aduh, Jon. Kadieu Jon. Naon, Pak? Aduh, kadieu Jang. Aya naon? Lain. Mana hirup sing ecereuknya. Duh. Bapak geus sagala karasa lah ieu teh duh. Ulah sok maling hayam wae. Eta ka awewe eureunnan. Aduh nya. Geus lah Pak, tong loba ngomong istighfar angguran. Ayeuna mah. Naon Pak, rek naon manggil teh? Pokokna masih ecereuk mana hirup lah. Heeh. Bapak geus puguh rarasaan kieu pokona mah duh. Nitip lah nya. Geus pae nama tong loba pikiran naon. Istighfar angguran ayeuna mah. Ulah mikiran dunia ayeuna mah. Tanah nu 2 hektar, sawah nu 10 kotak, motor nu 3 siki jeung mobil. Keun bae eta mah pajang aing kabeh. Sia kenapa aing? Pasien selanjutnya 102.
Anak kecil? Mana orang tuanya? Lain budak dok, ieu mah kolot. Oh, geus kolot. Aya keluhan naon atuh? Ieu teh bener, dokter teh dokter spesialis jiwa. Tepat sekali. Anda datang ke orang yang benar. Terus saha atuh anu gering teh ieu teh saha? Kieu dok, saya teh konsultasi. Babaturan saya ngerasa dirina jadi korek gas. Kumaha tah ngubarana dok? Wah, berat atuh eta penyakit teh. Coba mana babaturanna dibawa teu? Wah, kan tenan we tuh dok dicanak skala kedap. Iya dok, babaturanna. Wah, gimana gelo lain babaturan maneh? Maneh ieu mah gelona.